Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam. Ah, empo si emot tak? Ah ya biajeng orang dia. Terus enak kemana tuh? Teuing bete rek ka desa cenah rek nguruskeun naon? Ngurusin persyaratan ajang nyeun paspor cenah situ teh. Kumaha deh? Si bebal tadi ditahna pugu ditah meuli Gedang California ku bibi teh nah sos ka desa. Ini arah ieu mah. Ku teh dititah pangmalikeun Gedang California. Heeh. Ayeuna teh si emot teh keur nguruskeun persyaratan ajang nguruskeun paspor cenah buat deing si emo rek ka California bi. Nah kajen teuing ka mana ge karep atuh. Ya. Da, bibi aing aya nu kitu teh mah. Bi. Lamun nitah ka si eta entong nu rupa-rupa geura. Ayeuna manehna pasti ka luar negeri anjir, ka California ka itu. Kan si eta manitah mah anjir meuli gedang gitu, gedang piit teh gitu. Jeung gedang California segalanya guys. Kebayang anjir saremo ke California ka itu neangan gedang guys. Main kan atuh anjir. Bingung ku lagu naonnya. Nya bebas atuh kumaha nyekel gitar we urang nya. Mari ngadengkeun urang. Sok bingung geus nyekel gitar teh. Oh, urang teh yang bisa lagu ieu. Lagu Maggie Ani. Maggie Jet teh. Jet, Maggie Jet. Tuh Maggie eueuh. Maggie Jet Pak. Sekian teh itu. Tiba heula. Tiba heula ge Maggie Jet. Tiba lagi Maggie Jet. Oh, Maggie eueuh. Eta meureun lah. Peruk anjir. Judulna naon? Pokoknya teh judulna mah. Tapi nu lirikna teh nu jangankan diriku semut pun kan marah ning. Nyeri beteung eta mah nya. Naon tuh? Sakit gigi. Terus beda. Beda teh baheula kitu, sakit gigi eta mah. Maggie Jet ciptaan Maggie Jet. Sakit gigi. Pan si Maggie Jet mah nyeri beteung harita mah. Nyeri gigi, sakit gigi. Betul. Olah, keun eta meureun. Sok. Sok tes. Kunaon eta anjing lagu asli. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu. Ning gablek anjir. Ai di dinya eta nyanyi atau teurap teh. Ning gablek ieu anjing cing ngajarkeun atuh. Sing balik nyanyi mana ngerakeun pisan teh. Nyanyi na. Kumaha tuh kumaha, sok ajarkeun nyanyi. Ajarkeun. Sok. Saya bisa nyanyi kayaknya gitu. Make suara naon? Bebas. Jangankan diriku semut pun akan marah bila terlalu. Dengekeun tah lamun nyanyi jiga kitu teh kadi. Apa mana? Kalau dong yo sorana pikeun ka kieu anjir. Udah ngadar bancet urang mah. Memang casing mah casing jenglot ya guys ya. Tapi dah sora mah tuh anjir ya mah wah sora emas anjir. Ya mah. Apa lu nih mah? Tulikeun sok. Sok. Kepatahan anjir tingali sungutna tingali. Jangankan diriku semut pun akan marah bila terlalu sakit apa kena. Edan ini ngasungut naonan ieu. Paingan anjir aya hap-hapan sih. Siapa apa nih mah? Geus lah tong make gitar lah. Geus tong make gitar geus we ayeuna mah nu penting mah teknik we dirinya mah. Sok ajarkeun teknikna, cara calangapna nya nu alus nepikeun ka beres. Nyanyi urang. Heeh sok coba. Ayeuna Iya sok anjir mun teu hujan sih teh. Ayeuna atuh. besok yang Gas. Ngok. cara ngeluarkan suara gitu. Heeh. Dina teknik calangapna nya terus dina teknik mainkeun lak-lakan jeung letah. Sok. Jangankan diriku Ngali.
Terus? Semut ponakan marah bila terlalu sakit begini. Tarong panjang, tarong ponok, tarong bolet. Itu biar bisa satu. Lain aja jadi aya terongan gitu anjir. Amang eta cuci mulut, Nak. Oh, Cuci mulut nak kitu sata. kenaon ya euy. Iya, Lain iya. juga aya kol-kolahan pas di dinya na euy. Emang kudu kitu ngeunahna kitu. Terong kayak panjang gitu. Heeh. Edan anjing. Kali deh ya, kali deh sih itu bisa sok. Kali deh. Coba. Timi meti. Jangankan diriku. Anjir, tapi sungutna. Semut ponakan marah bila terlalu. Anjir. Ini rudet anjir eta ningali sungut aing mah ampun teuing. Balik. Mau ayo mana gawean di kota. Garuda, Bi. Wah, asa tuh jadi pramugaranya. Pemugara. Masuk-masukkan kacang, Bi. Kacang Garuda nih. Garuda aya kacangan di mak. Nah, ayam meureun Bi aya nu bikang nama. Har, bebinges. Balik geuning ti pangandaran teh. Balik tadi GA. Kumaha rame? Rame pisan pokoknya mah. Disuguhan atuh bibi dituja. Ya heueuh atuh suguhan liwet, lauk. Aya kueh geun enak-enak we pokona mah. Aing hanya ka teu ngilu euy. Mabok tuh bibi. Teu pas mangkat, pas balik bibi mabok geura utah. Lebar atuh nya guys nya. Geus dahar ngeunah diutahkeun bima. Anjir. Henteu lebar ada kana keresekeun utahna di wadahan. Ya anger we atuh bada diutahkeun ai bibi. Ih, datang kayak makan urus sedotan boba geuning disedot di danya lebar pedah kumaha. Ieu. Ini moral anjir. Bi aing ya. Ampun teuing. Lain urang mas kapeng masuk hayang jadi nelayan sah. Turek jadi nelayan kumaha sia teh. Pan urang mah di dia di perbukitan hirup oge. Di pesawahan jauh ka lautna ge sok rupa-rupa ieu maneh. Nama. Kan sok resep we jigana geuning Resepna kumaha? Mus tarik tuna, nih. Anjir jabat teu kudu ka ATM sah. Anjing. Nya sabdeui wae ieu adi aing pemikiranna ampun teh. Tarik tunai. Ka ATM mah moal duit maksudna. Heeh. Ai nelayan mah tarik lauk tuna mo. Tunai ai ka ATM mah utu ana ye. Nya tunai. Ai maneh cek aing ge eureunnan bae tengah akan bancet teh geura. Masa lieur aing ngobrol jeung si ieu mah ampun teuing. Aduh, Bi, beteng teh nyeri keneh, penyakit lambung teh cager-cager. Ih, panis di bejaan kamari oge. Kan cai kopi sagelas, tak ulah dikocek. Apaan eta ge geus dilaksanakeun, Bi, anger wae. Beak tuh. Nah, Bi nyebut dibeakeun. Pira ku urang aya dahar gelas, lain kuda lumping, urang teh lain. Mana ku dibeakeun jeung gelasna segala. Deueun di dahar gelasna. Dagorkeun kana sira gelasna mah, dasar kaki belegu. Lain tad aya naon meni hese nya euy. Neangan akik. Akik sehari berat nu leungit make di teangan. Henteu leungit, henteu. Maksudna ajang bahan piakikeun yang urang. Neangan bahan piakieun mah nu bager. Karunya nini didinya lamun meunang aki anu goreng hate mah nu komo digalak. Urang boga tetangga nu bager piakieun mah. Batu akik tad, batu akik, batu ali, jang batu akik. Astagfirullahaladzim ya Ustad. Naon ni saliwang atuh tad. Aing curiga aya Ustad dia banyak
Celina juga nama dipakai pangeteman elep anjir. Letak saliwang. Akik. Lain akik lain. Ain Brad, kudu wayah naon kasih ustadnya. Ulah ka imahna eueuh be. Oh, atuh penting atuh. Aya di jam-jam gawe mah moal aya si ustad mah. Moal aya tuh sibuk. Oh, jam teh ayeuna mah digawe, Brad. Maksudnya kumaha saroceng? Maksudnya jam gawe jadi si ustad teh bogaeun jam kerja. Jadi gawe na tah di jam-jam tertentu. Berarti teu lamun peuting mah manehna jamna geus beak. Itu geus beak jamna, ceng. Ayeuna mah tuh si ustad teh jadi mekanik jamnya. Nah jadi karena mekanik jam kita jauh-jauh teuing. Lain tukang nyerpis jam lain, ceng, si ustad lain. Ih, aing ngobrol jeung si ieu cangkeulnya ampun. Ya, si ustad ayeuna mah yeuh, lain ngomean jam. Lain tukang ngomean jam si ustad ayeuna mah. Tukang ngomean sirah. Cek orang mah mending ceng di zamannya ayeuna kasih ustad ke peuting lah nya ayeuna mah keur sibuk manehna. Di omean tah sirah cek orang mah nya guys nya. Cek orang mah omean ceng sirah ku si ustad kayaknya. Ya. Cangkeul lah ngomongnya si ieu. Ampun teuing.